Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa yasir lana min abwabil ilmi wa la tu'asir lana fil laili wan nahari innaka ala kulli syai'in qadir. Sok tuturkeun. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minaz zulumati wal jahli waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Tuturkeun. Wa ayaksidahu jeung kalima kudu neja eta si jalma wa ayaksidahu jeung kalima kudu neja si jalma anu tayamum wa ayam saha jeung kagenep kudu ngusap wajhahu kana wajahna eta jalma wayadaihi jeung kana dua leungeunna eta jalma bidor bataini kalawan dua kali usapan wa alla yazila jeung katujuh kudu ngaleungitkeun an-najasa kana najis awalan dina mimitina balikan deui wa ayaksidahu jeung kalima kudu neja si jalma anu tayamum wa ayam saha jeung kagenep kudu ngusap wajhahu kana wajahna jalma wayadaihi jeung kana dua leungeunna eta jalma bidor bataini kalawan dua kali usapan wa alla yazila jeung katujuh kudu ngaleungitkeun an-najasa kana najis awalan
dina mimitina. Sok dibaca sa. Wa yaksidahu jeung kalimat kudu reja kana reja sejalma anu tayamum wa ayam saha jeung kagenep kudu musab wa sahu kana wajah eta jalma wa yadaihi jeung dua kana dua leungeunna bidol bataini kalawan dua usapan wa alaya jila jeung katujuh kudu ngaleungitkeun an-najasu kana najis awalan dina mimitina. Sok Desta. Wayak sidahu jeung kalimat kudu neja jalma anu tayamum wa ayam sahu jeung kagenep kudu musab wajahu kana wajahna eta jalma wayadaihi jeung kana dua leungeun eta jalma bidor bataini kalawan dua kali usapan wa alayazila jeung katujuh kudu ngalungitkeun najisu kana najis awalan dina mimitina. Sok angga jento libar. Wayam saha jeung kagenep kudu musab wajahu kana wajahna wayadaihi jeung kana dua leungeunna eta jalma bidor bataini kalawan dua kali usapan wa alayazila jeung katujuh ngaleungitkeun an-najasah dina mimitina. Sok bareng dit kabeh anak au lain perhatikan main. Sok wa ayam saha bidor bataini wa alayazila yang katujuh kudu ngaleungitkeun an-najasatu kana najis dina mimitina. Ta ieu terusan nu kamari syarat nyaeta tayamum. Syarat tayamum aya 10 sesanakeun minggu hareup. Urang uihan deui. Syurutut tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum asaratun eta aya 10. Ayakuna kahiji kudu aya biturobin kalawan taneuh ngebul. Jadi syaratna kahiji kudu aya taneuh ngebul. Wa ayakuna jeung kadua kudu aya aturabu tahiron. Nyaeta taneuh anu suci. Tadi taneuh nu ngebul kade ulah leutak. Da leutak mah bobolokot mah nya ditaplok kana beungeut. Nya.
geus we tangeh ngebul. Da memang kitu syaratna. Tah anu kaduana eta si taneuhna teh kudu suci. Suci teh bebas tina perkara anu najis gitu. Arek najis leutik, najis mutawasitoh pertengahan, arek najis mugaladoh nu gede. Misalkan eta taneuhna teh urut dikihan budak misalkan. Berarti eta taneuhna najis. Atawa urut nyadukna muning misalkan tadina teh. Nah, da caduk muning eta kaasupna najis mutawasitoh. Atawa urut nyadukna begu misalkan kitu eta najis mugaladoh berat. Neangan taneuh anu suci. Anu katiluna wa alla yakuna jeung katilu ulah aya dina eta taneuh teh musta'malan taneuhna teh tilas nganggo. Ulah urut tayamum sok sanajan suci dipake deui teh meunang. Sabab eta musta'mal nya. Wa alla yukhalitahu jeung kaopat ulah aya nu nyampuran kana eta taneuh dakikun. Naon dakikun teh? Tipung. Wa nahuhu jeung bangsana tipung. Nya bangsa kadaharan we anu sifatna ngebul eta ulah nyampur kana taneuh jang tayamum. Taneuh geus meunang ngayak misalkeun dina ayakan atawa dina nyiru atawa dina wadah meunang ngayak eta taneuh tuluy we kakeceretan ku tipung nu arek mueh misalkan inung urang atawa saha. Ganti deui wayahna ulah dipake sabab eta aya kadaharan anu asup ka dinya. Atawa naon we kueh koya anu bubuk atawa susu sunnya atawa Milo misalkan kitu teu meunang eta kadaangan atau sabangsana eta tina tipu. Wa ayak sidahu, nah ieu anu kalimana kudu neja eta si jalma anu tayamum teh balik kana jalma anu tayamum. Di mana-manakeun qasdu sayin berarti neja sesuatu. Nganiatan sesuatu. Lamun aya pagawean anu dimimitian ku neja qasdu sayin berarti eta pagawean kudu diniatan. Itu syaratna tayamum nomor 5 wayahna kudu aya niat. Di mana tempatna niat? Dina hate niat mah nya. Muktaronan bipilihi di mana ke niat berarti dibarengan ku pagaweanana. Wudu coba tinggali wudu. Nawaitu rob al hadasil asgori listibahati sholati. Eta wajib atau sunat sunat. Anu wajibna di mana? Dina hate pas naon? Pas ngumah pameun teu nu kahiji di dinya. Ngasupkeun nawaitu rob al hadasil tadi teh pas harita wajibna nama. Sabab naon? Sabab nu ngaranna niat mah muktaronan bipilihi dibarengan ku pagaweanana. Dekah arek ngaji tapi molor kene di bumi misalkan eta geus niat can acan eta mah karek kahayang kakarek naon disebutna teh ngaji disebut kahayang eta mah niat mah begitu arek ngaji bari ngalangkahkeun 2 dampal sampean ngepatkeun 2 leungeun 2 panangan ngajugjug init abi arek ngaji tah geus asup kan niat gitu bener teu. Jadi lamun arek ngaji tapi gogoleran kene eta mah can asup niat gitu sakene kahayang anu bari wegah teh geuning kajeng teuing init daripada init mending sare
Terus wa ayam saha jeung kagenep kudu ngusap. Ngusap apan tadi geus aya taneuna menang aya ku urangnya. Menang nyokot taneuh nu ngebul teh ya. Begitu niat terus we diusap. Urang teh kudu ngusap wajhahu kana wajahna jalma anu tayamum diusap ku taneuh teh ya. Ditapelkeun kana dampal panangan eta taneuh nu ngebul tuluy diusapkeun kana beungeut kitu nya. Engke prak-prakana urang praktekeun ka hareupna beuki jelas penjelasanana. Urang praktekeun nya si tayamum teh jiga kumaha. Ieu mah supaya nyaho we heula. Wajhahu kana wajahna wa yadaihi jeung kana dua leungeunna eta jalma. Bidor bataini kalawan dua kali usapan. Tol kana taneuh usap kana wajah. Tol deui kana taneuh usap kana wajah. Bari ngasupkeun niat di dinya niat abdi tayamum kalawan ngahilangkeun hadas leutik fardu karena Allah gitu we. Dina hate teh. Dina wajah sarua jeung wudu usap. Usapan nu kahiji, terus usap kadua. Jadi henteu 3 kali jiga wudu, cukup 2 kali usapan. Saatos kana wajah tuluy kana dua leungeun dugi kana sikuna. Dieu tah sabaraha kali? 2 kali eta ge sami. Jadi 3 kali. Ari tos leungeun naon? Aya teh kadituna wa ala yazila jeung katujuh kudu ngaleungitkeun an najasatu kana najis. Awalan dina mimitina. Eueuh berarti nih salian leungeun mah jeung salian wajah jeung leungeun mah nya. Teu aya. Berarti anu diusap ku urang dina tayamum mah naon? Wajah jeung leungeun. Cepil? Henteu. Sirah? Henteu. Sampean? Henteu. 2 eta wajah jeung leungeun tos. 2 kali. Ringannya. Ringan bener teu? Coba kabayang lamun jeung suku-suku. Tangel da. Nya. Matakna eta wajah 2 kali. Ngan kadituna wa ala yazila jeung anu katujuh kudu ngaleungitkeun naon an najasah kana najis awalan dina mimitina. Maksudna ieu anggahota anu arek ditayamuman nyaeta beungeut jeung leungeun teh wayahna kudu geus leungit tina kokotor gitu. Arti kudu eueuh najisan. Lamun teh mah aya tai heulang dina leungeun nya berarti kudu dibersihan heula najis na tai heulangna kudu dibersihan. Lamun dina beungeut misalkan aya naon? Aya cileus sagede naon? Sagede bantal misalkan atau leho kana kumis nyangsang teu kagaring. Bersihan heula anu geuleuhna eta. Nya bersihan heula samemeh ayeuna orang ngusap eta teh. Gitu. Atawa dina anggota tubuh nu lain. Model suku, model awak nu lain da keukeuh kudu bersih tina najisnya. Kudu hilang najisna. Dina suku misalkan aya tai cak-cak misalkan. Atawa aya ciduh buta misalkan gitu. Kan eta kudu dibersihan heula. Kumaha bersihanana da cai atau ku batu we kitu. Nya eta susuci teh anu ku batu kitu nya. Piceun ayeuna sucikeun. Jadi sucikeun heula. Sabab urang eueuh cai da urang ge tayamum atuh sucikeunna ku naon? Ku batu. Tah kitu ta eta urang syarat tayamum anu diaoskeun ku urang nembe dugi ka poin katujuh. Anu terakhir teh bieu naon? Kudu ngahilangkeun najis
dina mimitina. Wallahu alam bisawab.